Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anuka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Majalaya Bandung. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anuka salapana. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tas. Sajongjongan mah Mang Dira teu nyarita. Reup harita mehena peureum bray beunta deui. Terus panonna rarat reret ka sakurling bungking eta imah. Teu lila reup panonna dipeureumkeun deui. Katempo dina sajeroning peureumna teh sirah Mang Dira sakapeung unggut-unggutan, sakapeung deui gogodeg bari kumecrek. Tekung silila bray panonna beunta deui. Lang tuluy ngahulang heula sakeudeung bangun aya nu keur dipikiran. Pok Mang Dira kadenge cumarita. Cikan menta ciherang kana batok Mang. Bari urang dagoan kumang kelamun geus nincak kawan Cimagrib hayang apal. Ceuk Mang Dira bari mencrong kana beungeut Jang Marja. Teu leleda leos we pamajikan anu boga imah ngaleos ka dapur rek nyokot ciherang nyumponan pamentana Mang Dira. Bari ngadagoan pamajikan Mang Aswita anu keur nyokot cai. Pok Mang Dira tumanya ka Jang Marja. Ye Jang, cing mamang rek tumanya ka ujangnya. Heug jawab sing jujur. Kieu ye Jang, cek Bapak Ujang. Cenah Ujang teh katerapna panyakit anu jiga kieu teh alatan tas nuar tangkal waru nu aya di sisi walungan. Tah pananya ti mamang kieu
Nah waktu Ujang keur nual tangkal waru eta, Ujang kungsi papanggihan teu atawa kungsi ngadenge sora anu ararane? Sok jawab nu saya nanya. Dumasar jeung nu kaalaman ku Ujang waktu harita keur nual tangkal waru teh, sok Jang. Cek Mang Dira tandas bari terus neuteup seukeut kana beungeut Jang Marja. Oh, henteu Mang. Kuring mah asa teu kungsi papanggihan jeung nu ararane. Teu ngadenge sora-sora nu aneh deui Mang. Nya, anu rada aneh teh dina dudukui kuring harita manggihan hideung anu buluna curintik Mang. Pikagilaeun pokona Mang. Tapi bahasa eta hileud ku kuring rek dipaihan teh sabot kuring neangan regang anu garing. Ari direret teh eta hileud teh geus eueuh Mang di tempatna Mang. Tah geuning. Aya ieu kelemang-kelemang nama. Nya. Cek Mang Dira kaciri beungeutna bangun anu curinga. Mang Aswita jadi ngareret ka anakna sabab dari ka manehna mah atawa ka indungna eta budakna asa can kungsi cacarita ngeunaan hal eta. Kajurung kurasa kapanasaran jeung rada keheul ka anakna. Pok Mang Aswita nyarita ka Jang Marja. Nah ari ka bapa jeung ka indung maneh mah geuning teu nyaritakeun soal eta Sujang. Padahal mah naon hesena lamun ti harita keneh balaka ulah aya nu disumput-sumput. Naon maksudna make jeung teu daek balaka ka bapa jeung ka indung maneh Sujang. Cek Mang Aswita nganah-naha ka anakna. Oh, lain teu bebeja Pak. Da memang kamari-kamari mah nyaan teu inget uing teh Pak. Lain teu inget meureun, tapi da asa teu pati penting masalah hileud deh Pak. Pira oge nempuh hileud biasa pan Pak. Di kebon oge loba nu kitu mah. Kitu tah Pak. Cek Jang Marja ngajelaskeun alasanana ka bapana pangna kamari-kamari teu nyaritakeun masalah eta ka bapana. Nya teu nanaon. Keun wae Mang Aswita teu kudu kapapanjangan. Cing mana ceh herang tadi teh Mang? Cek Mang Dira ngaleokeun obrolanana ngarah teu kapapanjangan bari ngareret ka lawang dapur. Nampu pamajikan Mang Aswita nu tadi rek nyokot cai teh. Nu satuluy punten. Na tuluy ka mana cenah indung maneh teh? Erek nyokot cai nyetuluy ka mana cenah rek nyokot cai teh? Ambe. Tepira nyokot cai-cai wae meuni ngamplang jiga ka pasar ieu mah. Cek Mang Aswita rada keheuleun oge ka pamajikanana anu can hol keneh wae. Keun bae mah geun. Nyales we. Dah kuring mah terusuh ieu. Santai kayak di pantai, asik kayak di Tasik Mang. Keun rine Mang. Cek Mang Dira deui jiga nu teu hayang ngarurusuh kanu boga imah. Lain kitu Mang Dira. Atuh da tepira oge nyokot cai ka dapur. Namun nih nyokot cai jiga nu nyokot cai ka mana wae ka Arab gitu Sujang. Cok teang indung maneh ka dapur ka ditu. Burukeun kitu ka indung maneh. Nah keuna naon ngajedog di dapur teh nya lila-lila teuing. Cek Mang Aswita nitah budakna anu bungsu nu harita keur aya dina lahunanana titah neang indungna. Atuh si bungsu teh teu dua kali nitah dreg-dreg we budak teh lompat ka dapur. Tapi teu lila oge geus ngurunyung deui bari ngomong ka bapana. Oh, teu aya si Mamah da Pak. Oh di dapur. Di dapur oge teu aya Pak. Cek si bungsu bari gek diuk gigireun bapana. Ambe. Nah ka mana atuh ari si Kedoh? Dasar Kedoh Suredo. Aduh. Keur meuli pecal kitu ye teh atau meuli karedo. Aduh, kitu-kitu wae meuni nyiar-nyiar pi ambekeun salaki si curig ata adol teh Kedoh. Lamun aing teu butuh jeung tara tiris teh beuting dibalikeun sia ku aing ka indung bapana. Dasar si Kedoh teh. Cek Mang Aswita teu sadareun ku kultus kitu teh padahal mah di hareupeun aya Mang Dira. Saking ku nafsu meureun bari kitu teh jung nangtung.
kojengkang tuluy leumpang muruk kalawang dapur. Maksud nama rek neang pamajikanana. Puguh tadi cek anakna oge eueuh. Nganu diteang deui. Tapi nalika Mang Aswita barang rek ngalengkah pisan ka dapur, kurunyung pamajikanana alias Bikedoh teh ngurunyung ti lawang dapur. Bari nanggeui batok anu deusi ku Ceherang. Aduh, ieu Kedoh. Nah, ari maneh teh si mana heula? Itu Mang Dira tamu sia teh di aing diteh nyokot cai ka dapur mending ngamplang jiga ka Arab sia mah. Aduh, tadi cek si Sujang eueuh cenah di dapur tas si mana heula maneh? Tas ti imah ieu duda maneh teh? Cek Mang Aswita morotot ka pamajikanana. Nya kunaon ari bapana kala poporotot kitu? Kami mah tas ti dinya tah ti teu nini umuh. Tas nginjem batok keur wadah cai teh. Apana nyaho? Urang mah teu boga batok pargi nginum. Aya oge bekong. Nah, ayeuna teh meni gancang ambek-ambek kan bisa darah tinggi tereh pae bapana. Kolot-kolot kalakuan kitu. Jog, poporong geus wae hirup teh. Kana-kana kami geus parewot kieu. Beda jeung baheula keur ngorak-keur peungkeur keneh. Modi ka dinang naneng ne. Awas ah. Cek Bikedoh malik nyorongot ka Mang Aswita. Atuh dikitukeun mah Mang Aswita oge teu daekeun nyarita deui. Da memang nya manehna mah teu bogaeun batok paragi wadah cai atuh. Tapi sabenerna ari maksud Mang Dira mah teu kudu keukeuh ku batok wae. Najan teu kana batok oge teu nanaon. Anu penting mah wadah cai weh, rekna gelas, rekna bekong, rek dina cangkir. Ah, nyaeta we ketang aya-aya wae. Mang Dira ngadengi guntrengna salaki pamajikan ukur nyerengeh bari gogodeg. Nyak sia nu pararea omong jiga kitu teh asa inget manehna jeung pamajikanana ari keur teu boga beas baheula. Pok atuh Mang Dira nyarita. Geus, Mang, geus. Keun bae teu kudu jadi kapapanjangan Mang, Bi. Cik ka dieu keun caina. Padahal mah tadi teh teu kudu dina batok wae ari teu boga mah. Rek dina awi wulung, rek dina cangkir, dina bekong teu naon. Beu kadilah ari geus aya mah batokna. Urang ikhtiaran ku kuringnya. Susuganan aya jalana ngaliwatan eta cai hayo dieu. Atuh terus we cai dina batok teh dibikeun ka Mang Dira. Samemeh eta cai dijampean, pok Mang Dira nyarita. Ieu teh kulantaran sakedeung di oge rek nincak waktu magrib ieu teh Mang. Kuring mah rek miluh heula ka cai we ieu teh. Keun bae engke sakalian bada magrib. Si Sujang mah diikhtiaranna nya. Bari sakalian hayang nyaho kumaha kayan si Sujang lamun geus nincak waktu magrib. Sakumaha nu tadi dicaritakeun ku Mang Aswita jeung si ibina teh. Oh, nyamang atuh. Itu tuh dipipir pancuran mah, hayu dijajab. Da jeung nya na ieu teh geus tereh magrib deui nyamang, asa tereh-tereh teuing waktu teh. Duh, mudah-mudahan we atuh si Sujang cing cager ayeuna mah Mang. Ari rek nyang hareupan magrib deh. Asa rek nyang hareupan naon gitu teh. Sok kareueung, sok baluas ieu teh Mang euy. Cek Mang Aswita. Kituna teh bari jung cengkat. Terus arindit muruka pancuran bari ngiringkeun Mang Dira. Teu lila ti harita ngong kadenge ti tajug nu aya di tengah lembur sora bedug disusul ku sora anu adan. Kadengena rereundehan bubuhan zaman harita mah can make pengeras suara di masjidna oge. Tekawas zaman kiwari kabeh dikana toakeun. Unggal waktu salat oge ngongong disada ti unggal masjid anu aragreng soranu aradana pahade-hade lagam jeung patarik-tarik sorana. Bari tetep we jelema anu berjamaah nama eta kene nu sajena mah loba nu balawiri keneh di luar. Najan geus waktuna salat oge angger we nu ududnya angger udud we udud
nguseup nya nguseup we jeung nguseup. Pangpang nama waktu salat maghrib anu sakedeung di waktuna. Tapi jalema di luar masih keneh loba anu garawe can barali ka imahna. Karek oge Mang Dira jeung Mang Aswita beres ngalaksanakeun salatna di rohangan tukang. Henteu ka masjid manehna oge. Na atuh ari koceak teh. Jang Marja kadenge ngoceak menitari anu kadengena ti patengahan imah. Diselang jeung aduh-aduhan jiga nu meunang karuas jeung ngarasakeun kanyeri anu sacara ngadadak. Atuh Mang Aswita gentak gura-giru muru nyamperkeun dituturkeun ku Mang Dira. Nepi ka tengah imah kasampak Jang Marja keur adug songkol bari gegerungan digugulung ku indungna. Tuhnya da anger unggal-unggal wayah kieu jadina teh Mang. Duh, kumaha atuh lamun geus kieu Mang? Cek Mang Aswita ngareret ka Mang Dira minta tulung. Srog. Mang Dira ngangsrod diukna maju ka hareup. Terus leungeunna ngaragayam nyekelan pigelang leungeun Jang Marja anu harita keur ngopepang jiga arek muntang. Tenang Jang, tenang, sing tenang, sing tenang. Istighbar sok, istighbar angguran mah. Naon anu karasa Jang, naon? Palebah mana anu nyeri? Cek Mang Dira mencerong ka Jang Marja. Aduh, teu kuat. Panas. Asa direrap ieu bool. Panas. Jaba ieu ararateul awak. Kelek tongkong. Aduh, sawak awak. Ieu ararateul teu puguh karasana ieu. Ampun. Aduh, Pak. Mak. Aduh. Cek Jang Marja. Tapi khawatireun anu nempo. Cikan. Mana tadi cai dina batok teh Bi? Oh, iya Mang ya. Cek pamajikan Mang Aswita ngasongkeun cai anu dina batok tadi teh. Saterusna eta cai teh ditampanan ku Mang Dira. Tuluy manehna ngarekepkeun silana bari reup panonna peureum. Bibirna katempo gegerenyeman mapatkeun jampe pamakena. Kurang leuwih saparapat jam lilana brai Mang Dira ngabentakeun deui panonna. Terus ngarenghap bari ngarahu. Aduh, jigana lumayan rada lila oge ieu teh. Kuring talatah ka Mang Aswita oge ka ibina nya. Ayeuna kuring rek nyobaan ieu narekahan. Sabab musababna ieu kasakit anu tumerap ka si Sujang. Tah dina salila kuring can hasil omatnya ulah aya anu nyingkah ti dieu. Daragoan we di dieu sanajan nepi ka irawe oge omat bepeuje. Ceuk Mang Dira bari rutret kanu duaan. Mang Aswita jeung pamajikanna ukur silereret. Teu ngarti kana naon anu diucapkeun ku Mang Dira. Jeung can nyaho deui naon anu rek dilakukeunana. Tapi akhirna mapok Mang Aswita nembalan. Nya mangga. Kuring mah kumaha Mang we kumaha alusna. Mudah-mudahan sagancangna anak kuring teh bisa katulungan Mang. Cager sabihara-bihari deui. Ceuk Mang Aswita bari neuteup ka Mang Dira. Geus meunang jawaban kitu mah. Terus Mang Dira ngepret-ngepretkeun cai anu dina batok teh dikepret-kepretkeun ku leungeunna kana sakujur awak Jang Marja. Lumayan rada mendingan sanggeus dikepretan ku cai mah Jang Marja teh teu adug songkol teuing jiga tadi. Najan can pulih sagemblengna deui oge, tapi lumayan rada rerep. Sanggeus kitu reup Mang Dira meureumkeun deui kadua panonna. Cag tinggalkeun kayan Mang Dira anu keur nyareatan Jang Marja. Ayeuna kocapkeun kaayaan di hiji tempat anu beda jeung lembur-lembur manusia.
Sacara panon lahir mah eta tempat teh di sisi Gawir Walungan kiduleun lembur Bojong Haur lembur Namang Aswita. Tapi sebenarnya eta tempat teh ari sacara gaib nama bisa disebutkan lembur atawa alamna bangsa siluman silemin anu teu bisa katempo ku panon manusia biasa. Harita kayaan di dinya caang mabra tapi sakapeung remeng-remeng. Sapaparat jalan molongpong teu kahalangan ku nanaon. Taya angin nu ngahiliwir jeung teu kadenge aya sorana naon. Estu sepi jempling rehe combrek simpenaker kayanana. Jlik 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 katempo aya hiji jirim keur lempang mapai-mapai eta jalan anu ngabulungbung. Sora lengkah sukuna lumayan rada kadenge. Tapi sakapeung mah eta jalma teh lempangna jiga teu napak kana lemah. Aing yakin kiwari aing geus aya di alam siluman anu aya pakuat pakaitna jeung panyakitna budak Mang Aswita. Tapi nasa kieu geus lumayan lilana aing leumpang. Aing masih can manggihan naon-naonnya. Ukur jalan we nu ngabulungbung lempeng. Jiga nu eueuh tungtungna. Jeung deui kayaan di dieu jiga kahirupan geningan sepi jempling simpe rehe combrek. Tapi hayang nyaho rek dijuk-juk terus ku aing nepi ka mana cenah tungtungna ieu jalan. Pasti di hiji tempat mah bakal manggihan tempat jeung siluman anu nyicingan ieu patempatan geura. Cek gerentesna eta jirim nu taya lian wujud lemesna Mang Dira nu harita manehna nyaho-nyaho kabawa ka eta alam. Jirim lemesna Mang Dira harita terus lempang mapai-mapai jalan anu ngabulungbung teuing di mana ujungna. Aneh. Sanajan lempangna asa geus jauh, tapi jalan anu disorangna asa eueuh tungtungna. Katempo ka hareup terus ngemplong taya tatempoan anu lainna deui. Jabati kitu, manehna oge teu ngarasa capek, sakitu lumampah anu geus sakitu jauhna oge. Kayaan di sapapanjang jalan tetap terobah. Eueuh angin jeung teu kadenge sorana naon. Ceuk paribasana mah teu kadenge sora cihcir-cihcir acan. Jajauheun kana sora soang eueuh di dinya mah. Lila-lila Mang Dira ngarasa bosan. Sanajan teu ngarasa capek, tapi angger ari kesel jeung capek hate mah ngarasa manehna teh. Antukna koloyong, mahena ngoloyong ka sisi. Gek, laju diuk luhureun taneuh. Tapi teu wudu Mang Dira rasa kagetna. Sabab taneuh anu didiukanana karasana meuni empuk hipuk. Teu beda jeung ngadiukan kasur. Padahal da eueuh jukut eueuh naon di luhureun taneuh anu didiukan ku manehna kiwari teh. Beambeu. Nah, meuni asa hipu-hipu teuing ieu taneuh teh. Aneh. Hipu geuning ieu tanah didiukan ku aing teh. Gerentes Mang Dira ngomong sorangan. Terus leungeunna ngopepang ngarampaan taneuh hareupeunana. Nyata geuning barang taneuh dirampa. Taneuh teh karasa meuni moy jeung ngenyod jiga anu ngarampa balon. Na alam siluman naon ari ieu teh nya. Asa araraneh teuing. Taneuhna mending ngenyod jiga balon. Tapi asa keur basa keur ditincak ku aing mah aing keur leumpang da biasa-biasa wae deui henteu ngenyod henteu deklok ka jero. Kajurung ku rasa kapanasaran. Mang Dira terus meuremkeun panonna. Lumayan lila kitu nate. Sanggeus kira-kira setengah jam berai Mang Dira ngabeutakeun deui panonna. Bre. Kiwari kayaan di hareupeunana geus robah. Lain jalan anu ngabulungbung jiga tadi deui. Tapi geus ganti jadi hiji pakampungan anu gagak ku wangunan-wangunan imah.
tapi wangunanana teu ilahar jeung nu aya di lembur-lembur. Ieu mah wangunan atawa imah-imah teh leuwih pas nama jiga saung sawah anu dijieunna tina jarami. Palebas suhunanana katutupan kudang daunan anu jiga daun waluh anu ngahaja dirayangkeun ka luhur jiga panagan minangka kentengna meureun eta teh. Di sakurilingeun eta saung rajeg ku tatangkalan nu geus jarangotan. Gedena segede-gede beuteung munding. Atuh sajongjongan mah Mang Dira jadi olohok ningali eta kayaan. Barang keur ngahulang kitu. Katempo ti hiji wangunan saung anu pangdeuketna ti dirina. Aya 2 jirim anu aneh. Tangtungan eta jirim teu beda jeung manusia. Tapi ieu mah jiga nu areueuh sirahan. Jeung leungeunna paronok moal leuwih ti sajengkal jigana. Rupana hideung meuni lestreng semu keling bari buluan. Malah buluna oge pararanjang tur jargang persis bulu landak. Ai. Nah makhluk nanaon ari itunya. Awakna jiga jelema tapi huluan tapi jadi penasaran aing mah. Rek disampeurkeun sia ku aing hayang nyaho. Cek Mang Dira teu ngarasa sieun teuing. Nu pogo makala ngarasa panasaran. Jung manehna cengkat. Laju leumpang muruh ka eta 2 makhluk anu aneh teh. Barang geus gog deukeut. Mang Dira ngarasa kaget. Najan teu sieun oge angger ari ruas. Sabab sanggeus ditingali ti kadeuketan mah eta makhluk nu 2 teh rupana leuwih pikasieunneun pikeun anu borangan. Lain eueuh sirahan geuningan, tapi sirahna leutik. Ukur segede peureub, ari awak segede munding. Jadina teh lamun katempo ti kajauhan mah memang jiga eueuh huluan. Sakujur awakna pinuh ku bulu-bulu hideung. Beungeutna anu leutik teh teu ngurangan kana pikagilaeunana. Panonna nu segede-gede kaleci katempo hurung, bibirna rarubah, ceulina rancung jiga ceuli kalenci. Barang maranehna anu 2 jirim tadi ningali ka palebah Mang Dira. Nu saurang langsung nyangereng nembongkeun huntu jeung sihungna nu rangeteng. Sanajan leutik oge huntu jeung sihungna angger we mata keruas jeung mata kukurayeun bulu pundukna Mang Dira. Anu saumur dumelah kakarak nenjok siluman anu wujudna jiga kitu patut. Wah ngaya Mang Nungsa gorong euy ngerek ngaon nyor ngaieu nya manusia. Cenah cek eta makhluk bari molotot ka Mang Dira. Hooh giri aya manusia linglung asup ka lembur urang. He manusia saha ngaran Aisyah rek noan jor-joran dieu ka. Cek nu saurang deui eta 2 makhluk anu rupa jeung dedeganana araneh teh ngarupakeun siluman hileud hideung anu sacara di alam manusana mah nyaeta anu ngageugeuh walungan nu aya di lembur bojong hilir. Maranehna 2 teh bisa disebutkeun rahayat siluman. Dari raja mah lain didinya ngajedogna. Tangtuna oge pasti di karatona. Sanajan kasebutna siluman hileud hideung oge da pasti ari raja-raja nama punten. Sanajan kasebutna siluman hileud hideung oge da pasti ari raja-rajana teuing mah pasti ngabogaan karaton. Teuing di mana-mana nama. Ngan anu jelas eta pakapungan teh tempatna rahayat siluman hileud hideung. Harita Mang Dira srog maju ka hareup salengka. Ngadeuketan ka 2 siluman hileud. Pok nyarita kalawan teuneng ludeung pinuh ku kawani.
wanohkeun kuring nu katelah dira kuring aja datang ka dieu ieu teh kulantaran aya perlu karaja Aranjeun sok geura tuduhkeun belah mana tempatna Raja Aranjeun teh cek Mang Dira bari mencerong seukeut naker ka eta dua siluman. Rek ngaya perlu nanahaonan Asia make jeung yang hayang pak panggijengan raja ngaingan manusia tegampangan wae kitu hayang tapungan jeung Raja Gusti mah dulu sok heula sebutkeun kapentinganana naon heula sia cek nu saurang anu mana eta siluman teh nu katelahna si Giri nu hiji deui si Goro sakainget we biar oge ngaran siluman hileud atuh eta mah nya urusan kuring aya perlu naon-naon nama anjeun duaan mah teu kudu nyaho ulah kepo cek Mang Dira deui tandes. Wah nya ngurang ngajar nusa manusa nya modaran wae ngagoro modaran nya kalian nyuman we nyalutak Mang Nungsa ieu nya cek nu tadi panggalana nyarita nu ngaran si Giri teh ya. Bener Giri euy tapi ulah ayeuna tulas terus iraha nya engkewe atuh isukan hah kunaon isukan waktuna beak uluh waktos na kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.